Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan. Ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabalaya anu satia manco kadongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap di rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Peuting geus kaganti ku beurang sang surya ti tebeh wetan ningraikeun pepadut hideung cahyana sumirat nyaangan jagat. Manuk recet di sarada pating kalapar pating araclog sorana temetak kawer ngahudangkeun anu keur sare tibra. Ulisik si Jaka Sagara anu pangheulana hudang jung cengkat laju ngageuingkeun Mang Utun anu masih keneh nyegrek-gerek. Udang Mang, geus beurang yeuh. Kituna teh bari ngaguyah-guyah Mang Utun. Tapi ari anu dihudangkeun mah maniha anteng we tibra. Puguh we si Jaka Sagara teh mani keselen karawak kana cukut garing. Geus kitu mah rek dipake ngagere. Keun cenah liang irung Mang Utun teh arek dikerean kawas keur ngurak bae. Puguh we atuh anu dikere liang irung teh mani ngagurubuk. Bari ngabarkes beresin reuas naon cenah anu asup kana tiang irung teh. Lah, naon ieu teh? Mending ketek kijang. Irung Mang yeuh. Moal kitu aya anu gaang asup kana liang irung Mang yeuh. Lain gaang Mang, tapi ieu yeuh ku uing digere bongan atuh Mamang teh kebluk hese pisan hudang teh. Hese digeuingkeun. Ceuk si Jaka bari nemongkeun jukut garing. Alah, panyate gaang jang. Ujang kapina-pina teuing atuh liang irung Mang kuat kadi gerean kitu. Alah. Bieu teh keur genah-genah ngimpi jang. Mang teh diparengkeun ngimpi anu alah bagja jang. Nah ngimpi naon kitu Mang? Beut ngampang ngimpi sagala rupa. Da eta atuh sare teh tibra teuing meureunan. Ih, Mang teh ngimpi balayar jang. Lalayaran jeung Ujang di sagara anu kacidalgana. Bari jeung aya nu maturan jang. Saurang wanoja geulis alah nganduka saha. Eta wanoja teh pokona mah alah matak betah jang. Sok ka mana bae Mamang mah bakat tingkut tibra. Beut ngimpi balayar sagala rupa. Ih nya jang. Pokona mah alah Mamang teh dina eta impian teh pokona mah bagja jang. Da eta tuh ngareneng jeung eta awewe geulis. Sedengkeun ari si Ujang mah jadi nakodana eta kitu alah. Pokona mah asa bulan madut we eta teh bulan madut jang bulan madut. Ngan hanjaka kaburu dihudangkeun ku si Ujang. Cacak-cacak lamun teu dihudangkeun mah aduh kating jang. Meureun Mamang teh nepikeun ka pangantenan. Geus kabayang we Mamang teh dibawa ka hiji pulo. Terus pada duaan jeung eta Nyi Mojang. Jang. Pokona mah asoy ge boy. Meunggeus Mang ulah arek ngimikiran ngimpi anu hanteu pararuguh. Jauh jeung kanyataan. Meunggeus ayeuna mah hayu urang neruskeun lampah yeuh. Ih nya hayu jang. Alah beuteung Mang mah lapar jang. Mame indi teh ieu beuteung kudu disieun heula jang. Sapiraku lamun nu mampah dina kayaan lapar mah kapan? Cilaka aku malu Mang salat tri jang. Nya hayu urang bari neangan walungan we. Uang sakalian mani bari neangan lauk. Nya jang geus beuteung Mang. Cocok jang cocok. Nya bener kitu. Sip lah pokoknya mah hayu jang. Geus kitu mah duana teh berabai laleumpang.
ninggalkeun eta leuweung. Dikacaturkeun di jalanan dua nanti geus tarapi ka sisieun leuweung tuluy neangan walungan. Kabeneran teu jauh di sisi leuweung teh aya walungan gede mangrupa wates antara sisi leuweung jeung piremburan. Alah Jang, itu walungan deh. Meni herang kitu caina Jang. Alah mantak seger ieu mah, hayu urang mandi Jang. Nya mah geunah keur dina kayaan hareudang kieu mah bari jeung kareunang. Mang Utun miheulaan laju ucul-ucul mukaan baju jeung calanana geus kitu mah gaceleng we ka walungan kucupar. Ngadon ngojay bari mandi mata seger atuh awak nu karasa kareunang jeung hareudang teh sirana. Si Jaka mah acan waka turun merhatikeun we sabudeureun eta walungan. Dina kayaan kitu Mang Utun anu kakara ngagujubar teh mani ngagoak lantaran di hareupeuna teh geus kasampak buaya anu kacida gedena. Sungutna mani carawak adek nyapluk. Si Jaka oge curinghak na kunaon cenah eta Mang Utun teh. Basa mireungeun Mang Utun arek dicapluk ku buaya anu kacida gedena. Laju atuh si Jaka sagara teh kentak ngagajreng bari nejekeun sukuna kana hulu buaya hiu kejabrot. Soloyong buaya teh nepikeun ka ngoloyong si Jaka nangtung bancu dina luhureun cai. Bisa napak sancang kawas engkang-engkang. Ugue atuh Mang Utun manih becolok bari hatena teh ngemplong lantaran kaburu ditulungan ku si Jaka sagara. Aduh, hampir we cilaka Jang. Lamun teu kaburu ditulungan ku Jang teh Mang. Aya bahan di mamam ku eta buaya anu kacida gedena. Leuh. Kade Jang, kade tuh eta buaya teh nyampeurkeun ni Jang. Tenang Mang, ulah sieun. Soloyong deui buaya teh ngadeuketan katambo panonna mali melotot sunggut namani calawak nembongkeun huntunan urang eteng. Amak meureun ka si Jaka sagara, sasat asa dihalangan, asa dibongohan. Tapi si Jaka teh henteu sieun nempo buaya anu sakitu galakenna teh. Barang eta buaya geus deukeut, laju we taki-taki kawas arek ngakajleng rek nyapluk ka si Jaka sagara. Tapi aneh, memeh eta buaya arek ngakajleng. Dak lumadak eta buaya teh ngadadak leumpeuh ngulapes we kawas anu sieuneun. Ningali si Jaka sagara ting kunaon atuh. Si Jaka harita teh seuri bari pok terus carita ditujukeun ka eta buaya. Kunaon euy? Jadi teu tulus rek nyapluk ka uing teh. Hahaha. Sieun sia teh. Heug atuh ari sieun ku uing mah euy. Ngan wayahna maneh teh kudu nurut kana kahayang uing. Eta buaya teh kawas anu ngarti cicing we bari calawak deui lain aekna rajang ieu mah. Sungutna atok-atokan kawas anu nganyakeun kana omongan si Jaka sagara. Laju we si Jaka teh neruskeun deui omonganana. Jika itu maneh gerah ngalaan lauk euy. Pangalakeun lauk engke bikeun ka itu tuh ka Mang Utun. Lamun geus monang loba kade nu galedes ya. Ceuk si Jaka paparentah ka eta buaya. Aneh. Eta buaya teh laju we atuh manehna teh ngoloyong, laju teuleum, kawasna bae nurut kana parentah si Jaka sagara. Geus kitu mah si Jaka mah ngecebuk dewe ngojai bari mandi. Sedengkeun ari Mang Utun laju hanjat we manehna mah sieun soak keneh bari merhatikeun kaayaan si sieun walungan. Alah, ka mana eta buaya teh? Ngarti geuningan dicaritaan ku si Jaka mah. Alah nanya kitu rek ngalalauk. Keun ku aing urang tungguan di dieu lah. Nya, jadi penasaran yeuh. Basa Mang Utun keur jongjon merhatikeun kaayaan walungan. Tekung silila di hareupeun Mang Utun teh aya anu muncung nguhul. Ugoe atuh reuwas dari sangkana mah si Jaka sagara lantaran bieu teh keur teuleum si Jaka teh. Nah, barang aya nu muncung nguhul teh geuningan lain si Jaka sagara.
Tapi nyaeta hulu buaya anu kacida gedena. Mang Utun maninga kajelang atuh, untung we teu bikin kang ngacengkang oge. Da masih kene soak ningali eta buaya anu kacida gedena. Amoeng geuningan maneh buaya alah. Ada sia kitu sia. Hush. Hi. Mang Utun teh mane unur-unuran atuh ngan bae ras inget kapan eta buaya teh dititah ngalaan laukna bener cenah tas ngalalauk. Atawa arek nyaplu ka dirina. Tapi basa eta buaya calawa katambona sukutna teh pinuh ku lauk kaya ning lauk emas, lauk tawes anu kacida galedena. Boa maneh teh arek mikeun lauk meureun nya. Lain arek nyapluk, alah bener. Bener nya jiga nama arek mikeun lauk. Anak itu mah si Jaka Sagara teh bener-bener hebat. Eta buaya teh nepikeun ka taluk, tunduk nurut kitu, alah. Heug atuh sakadang buaya. Ari bener mah maneh arek mikeun lauk ka Mang ye. Ku Mang bakal ditarima. Sok teuneun tadi dinya tah. Emung Mang ge kudu ari dicokotanina sunggut maneh mah. Kumaha lamun Mang teh dicapluk ku sia kurang ajar. Sok teuneun tah teuneun. Cek Mang Utun marentakeun eta buaya teh neuneunan laukna we cenah dihareupeunana ulah arek dicokotina sungutna palalaur. Eta buaya teh kawasna bae ngarti. Laju we lauk teh diburakeun dihareupeun Mang Utun. Geus kitu mah eta buaya teh ngoloyong deui ninggalkeun sisieun walungan kecebur. Teuleum deui ka eta walungan. Sakedapan Mang Utun teh ukur molok we mata simeuteun tetela geuningan bener cenah eta buaya teh tas pangalakeun lauk. Datang lain arek nyapluk tapi arek masrakeun hasil ngalalaukeun. Alah. Luar biasa si Jaka Sagara. Eta buaya kuat tang ngarti kitu lah. Heunya teh hese ngalauk teh. Aduh, mending kada deui kieu. Ayeuna mah tinggal ngurusanan ya. Urang bersihan, tinggal niran, kari meuleum. Geus dibeuleum mah beureun asak, geus asak mah nguapkeun. Alah. Kabayang menikmat beureunan. Ngadahar lauk emas jeung tawes anu kacida gedena ye. Laju wae lauk teh dibersihan terus ditiiran. Geus meunang niiran. Kari meuleum cenangan bae kudu neangan heula suluh. Rek nyieun seuneu durukan. Tapi memeh indit neangan suluh kaburu dipegatan ku si Jaka anu geus hanjat di walungan. Rek ka mana cenah Mamang? Arek ngarasuluh cenah teh Mang Utun teh. Ih ulah ngalasuluhkeun we cenah. Ngasakan lauk mah teu kudu dibeuleum make suluh sagala rupa. Kalah kacape we jeung lilana. Terus terang Mang mah teu ngarti jang. Na arek diasakan kumaha ari eueuh seuneuna, eueuh durukanana jang. Mang tek iterek neng al asuluh buku ge. Ulah Mang, teu kudu capek-capek ngalaan suluh kapan cek tadi oge keun we urusan uing eta lauk teh nyaho asak we Mamang mah. Alah, tek du kumahakeun atuh jang. Bingung Mang mah ye. Cek Mang Utun bari gara-gara teh ateu bingung narek dikumahakeun cenah ngasakan lauk teh. Si Jaka teh minta lauk, geus kitu mah song diasongkeun kabeh ka si Jaka. Sabada eta lauk geus aya dina cekelan si Jaka Sagara geus kitu mah ngawatak ajianan. Dam paleungeunna teh diusapkeun kana lauk nu geus meunang niiran. Aneh bin ajaib lauk teh ngadadak asak. Ugu we atuh Mang Utun teh maneh colohok mata simeuteun lohok kecai. Teu nyangka geuningan sing horeng si mana horeng. Ngasakan lauk teh make ajen kasakten, make pangabisa si Jaka Sagara. Aduh. Hebat yang hebat teu sangka. Sugan teh moal rek dikitukeun eta lauk teh alah bener we asak jang. Teu kudu capek meuleum. Alah tetela bener-bener hebat. Nya Mang teu kudu hese capek. Ayeuna mah kari amwe geus asak ieu lauk teh. Alah cikan jang. Aduh, geus lapar Mang teu kuat. Alah. Lamun nungguhan dibeuleum heula mah lila meureun ku jeung neangan suluhna jang. Ari kieu mah gancangnya alah. Alah. Nya asak jang. Alah ngeunah di jang alah. Nya. Bener-bener teu hese si Ujang mah. Ngalalauk di panganteuran ku buaya. Geus asak kari dicekel langsung asak bener-bener. Alah, hebat jang. Bari ngadahar lauk teh atuh Mang Utun mah kumaha cerek we bari kokodeg.
manehna teh muji kana pangabisana si Jakasagara. Sabadareng sing adalah lauk mah, duana teh laju neruskeun di lambahna naringgalkeun sisi walungan. Arek ngajuk-juk ka sisi lembur, sugan-sugan cenah aya kajadian anu nyurigakeun nu aya hubunganna jeung si Sukmara. Dina kayaan duanana keur jongjon leumpang, yak dumadak kadadak kandeg lantaran aya dua ciri anu pating corelat ngahadang ngahalangan jalan celegadeg. Mang Utun jeung si Jagat teh mani kaget saha cenah ana disidik-sidik. Tetela eta dunduaan teh tayilian ti si Jamros jeung Kiragapati. Bagai aja Kasagara. Katimu oge sia ku aing diteteangan kitu ka dieu. Tetela pangi di dieu geuning. Aeh, maneh geuning Jamrot? Rek naon sia peteneangan uing sagala rupa? Saha eta batur maneh teh euy? Uluh-uluh eta papakean kawas babagi ke sawah. Dewek neneangan teh arek balitungan ka sia deuleu sia Jakasagara. Jeung dimontong ngahina sia yeuh. Ieu teh lanceuk dewek ngaranna teh Kiragapati anu bakal pangmaleskeun ka nyeri. Ka maneh sia kurang ajar. Sakaligus anu bakal ngojoran namatkeun riwayat sia. Oh, jadi kitu kutan teh. Eueuh, jadi ieu teh Kiragapati nya. Waboa sarua jahatna. Sarua teu euregejeugna ieu teh, aki-aki peo teh. Kurang ajar si Jakasagara. Acan nyaho ka dewek deuleu. Dewek Kiragapati ku batur mah dipikasieun dipika gigis. Dari siang ngahina campela ka dewek deuleu. Ah, naon anu dipikasieun? Sarua urang teh dahar sangu lah. Sarua jelema. Jauh sarua jelema sia sedan. Dasar sia bule edan. Poe ayeuna bakal jadi poe panungtungan. Geura sambat indung anu ngandung. Bapa anu ngayuga. Geura tungkul kana jukut. Geura tangga ka sadapan deuleu. Ayeuna keneh sia bakal kojor. Eueuh. Emangna umur teh boga sia? Kapan umur teh geus aya nu ngukur? Nyawa lain bogana manusia sia. Karejang sing waspada. Eta baturna si Jamros teh bisa jadi jelema anu leuwih gagah batan si Jamros. Karejang sing hati-hati. Mang Mahariwang, jelema aneh teh papakean ge udah jeung watur geuningan jang. Papakean kitu mah jiga urang laut. Enya nu sok biasa ngalaut jang. Eta teh bajo laut. Tenang mang ulah sieun. Ku uing bakal dising hareupan. Ulah harewosan sia jada. Tada kurang ajar. Kiragapati teh geus henteu bisa namarana laju ngagajleung narajang ka si Jakasagara. Seak jerelat kia jeleng. Kiragapati ngamitian narajang di negara anu puara cepatna hiuk-hiuk. Perep jeung suku teh pilikeun ti bet kawas hayang saganjangna ngarubuhkeun si Jakasagara. Tapi anu dising hareupan teh kapanan si Jakasagara lain jago biasa tuh. Sok sanajan kacaritakeun lamun Kiragapati teh kaasup jago kolot anu hese pitandingeunana geus asaku pangalaman. Sok sanajan tinggalan jeung tajongan nu pilikeun teh bet kawas hujan silandang. Tapi si Jaka teh masih kena bisa nyinggahan panarajang. Plos. Jamos ukur ngakan tempat kosong. Atuh Kiragapati ti beuki panasaran laju manehna teh ngaronjakeun jurus-jurus hampuh dibarengan ku kekuatan ajian anu mati. Sabada liwat sababaraha jurus. Tetela si Jakasagara teh masih kena bisa ngimbangan, masih bisa nyinggahan panarajang musuhna. Samalah di teteh mainan nyobaan dah panarajang Kiragapati keduk das dua perepi adu bangkiung. Kiragapati nepikeun ka ngabangkiung ka tukang. Bari karasa awakna teh asa kaburusan. Aya hawa tiis anu nyaliara kana sakujur awakna. Kiragapati teh mani ngahulang atuh sakadapan mah. Nah, cenah kakareunteng hareupan musuh anu boga kekuatan tiis anu pohara. Nah elmuna naon cenah. Aidih, tiris jadol teh. Awak aing kepurusan kieu.
Mun nahaon si kurang ajar teh si bule teh. Tapi keun aing pasti kene kuat. Rasakeun sia. Tapi da kejang hareupan hawa tiis. Cek Kiragapati manehna musirkeun kekuatan hawa panas bikeun ngusir hawa tiis berkah. Kiwari mah awakna geus henteu kapulusan. Geus kitu mah Kiragapati tinggal watak ajian Karang Nunggana mengerupakeun ilmu andalanana corelat Kiajleng. Kiwari Panarajang nyuruntul kawas Bagong Edan. Bahasa mireungeuh Panarajang musuh anu sakitu cepatna teh sejak teh henteu geumbeur sukomogi miratu. Tapi taki-taki pikeun nganti Panarajang musuh. Beureup jakatuh Kiragapati teh manapli ganti arek ngagedor kana dada si Jaka Sagara. Tapi si Jaka Kiwari nyobaan di nada Panarajang dua beureup teh diaduk geduk das. Panggiung Kiragapati teh ngapanggiung dewe. Manehna ngarajuk kaget tetela ajian Karang Nunggana teh bisa diungkulan ku si Jaka Sagara. Si Jaka anu acan males narajang atawa ngazubkeun Panarajangna. Kiwari mah manehna ngacoret ngakajleng miheulaan maju narajang. Atuh Kiragapati Kiwari mah anu bagean manehna teh taki-taki we arek nyobaan ngimbangan Panarajang musuhna. Kirim si Jaka ngacorelat jika alap-alap laut kidul rek nyammer ka musuhna. Bahasa si Jaka mimiti mata. Kiragapati teh nyobaan manehna nyingkahan Panarajang plos samaran tenggelan tajongan si Jaka teh nyamos ukurna kan tempat kosong. Ngan bae orok kayahan teh sakabeh Panarajang bisa disingkahan. Aya Panarajang si Jaka Sagara anu kena kana sasaran hiu kejabrot. Dampaleungeun si Jaka teh anu geus dieusi ku ajian hawa panas. Ngacelebet kana pipit tarikna keur palukarna puara. Karasa pipina teh mani panas untung bae dilapis ku kekuatan ajian Karang Nunggal. Cacak-cacak lamun henteu dilapis ku eta kekuatan mah geus bisa dipastikeun pipi Kiragapati bakal tutung we ngagempeng tapak leungeun. Aduh, panas ya doh. Kurang ajar sia nampiling kana pipi deuleu. Kumaha karaos Kiragapati? Urang tambihan deui kuing yeuh. Yeuh embohna yeuh. Corelat, jelebet. Pipi sabelah nanti ditampiling deh ku si Jaka Sagara Kiwari make kekuatan hawa tihis. Palukarna jadi panas tiri satu. Kiragapati teh nepikeun kanggo saban pipina. Alar gadol. Nelpun naon sia teh. Boga kekuatan panas jeung tihis deuleu. Teu kudu apal maneh mah sia. Aki-aki 7 mulut. Asok urang teruskeun tarungna. Rasakeun sia kurang ajar. Iya. Kiragapati Kiwari mah ngawatek ajian aji halimunan. Bari ngusiwa ngaluarkeun pepernian. Sanjata anu acan kungsi dipake basa yang hareupan si Sukmara. Eta sanjata teh marupakeun pistol jedor. Pistol ditembakeun marukan meureunnan si Jaka Sagara henteu bisa nempo ka eta si Kiragapati. Barang pelor pating belesat pating jariut. Si Jaka teh ngabutkeun dampareuna wus. Hawa tiis ngawangun es anu pating jariut pating belesat. Mapag eta datang na pelor atuh puguh we. Pelor tadi adu jeung es nepikeun ka ngating peledag geting beledug. Pelor teu nepikeun gaplak kebluk rarag-ragan. Puguh we atuh Kiragapati mani celohok kaget tetela geuning cenah si Jaka Sagara teh sakitu saketina bisa ngungkulan sanjata apina. Ari eta sanjata api atawa pistol teh beunang ngarebut ti urang asing. Sawaketuk manehna teh nyaeta jadi bajo laut. Ngarampuk muatan kapal urang asing. Nepikeun ka anu bogana teh dipaehan we. Nempo musuhna ukur ngahulang si Jaka Sagara nangtukeun sikap ngacolat ngagajleng bari ngebutkeun dampaleuna wus. Aya kekuatan hawa tiis anu nembrakan ada eta si Kiragapati hiup jabrod. Pangkiung. Karasa awakna jadi kaku jadi beku. Teu bisa wajah geus teu mien deui. Tiris alah. Aduh. Ampun. Aduh, Kang. Lawan Kang.
Nah, akang kalah ka elehan kieu. Lawan Kang, lawan. Ih, lain lawan-lawan sia kurang ajar. Tapi tiris, alah kabulusan teu kuatis. Meni nyecepkeun tulang jadol, jeung di waktuna beak. Euleuh mitra. Waktosna cenah parantos teu nyakapan. Cek heula urang tunda jajara carita caka sakara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan mugi awe tiasa ngahibur baraya di mana ayananya. Atuh mang saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jah.